Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Abdi Simkuring Muhammad Raffi Fitrayana, kelas 11 IPS 5. Bade maca warta tentang seman SMAN Jatinangor ngayakeun salat duha bareng sakelas 11 IPS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pemirsa, sareng simkuring Rafli dina warta SMAN Jatinangor News. Dina dinten ieu simkuring bade nepangkeun hiji warta ngeunaan kana kagiatan salat bareng. Guru-guru agama di SMAN Jatinangor ngayakeun kegiatan salat duha bareng sakelas 11 IPS. Dina dinten Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023. Lumangsungna kegiatan salat teh di jam 7 nepi jam setengah 8 di musola sakola SMAN Jatinangor. Siswa jeung siswi SMAN Jatinangor nyambut ku bager eta kegiatan. Ti saacan dimulaina acara, siswa jeung siswi kelas 11 IPS teh tos seueur anu ka musola sakola kangge nuturkeun kegiatan salat bareng. Kegiatan ieu dimimitian ku guru nu jadi imam nu muka kegiatan salat bareng. Dituluykeun ku ceramah sakedap, tuluy maca ayat suci Al-Qur'an, saenggeus eta sadayana ngucap doa tur dikabul ku Maha Suci. Saberesna ngadoa, sadayana nu aya di musola sakola langsung ngalaksanakeun salat duha bareng. Salat duhana nyaeta 4 rakaat, dibagi 2 rakaat. Saberesna rakaat terakhir dilanjutkeun ku maca doa saberes salat. Ngadoa meh dilancarkeun rezekina, ngadoa dibere keselamatan, teu poho sabari istighfar. Saenggeus eta, siswa jeung siswi SMAN Jatinangor langsung barubar teu hilap sasalaman sadayana. Saenggeus barubar datang ka kelas masing-masing sabab bade dilanjut ku diajar materi mata pelajaran nu lain. Cekap sakitu pamirsa warta anu tiasa ku simkuring dipikahatur dinten ieu. Wilujeng patepang deui dina warta sanesna. Abdi pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.